ieu teh ih kasih aja sila di teh panggil jeung si Bagja teh. Masak sono kieu teh. Kangen kasih eta si aja. Tapi udah ngadenge mah cenah si aja teh rek balik kieu poe ieu teh. Nya kitu bener si aja. Urang teleponnya gitunya. Rek telepon si urang tanyakeun. Bener kitu si aja balik teh. Kayak ini nelfon itu. Mak yang menelpon. Ja? Ya, Mak. Ja? Ari maneh teh jadi henteu balik ka lemur ayeuna teh, Ja? Jadi, Mak, mari dipanglawakeun naon? Beas, baju atau naon? Teu kudu, Ja. Keun bae mama teh panglikeun naon ge. Nu penting mah maneh salamet we nepi ka dieu, Ja, ka lemur. Tapi heula, Ja. Ari maneh aya kitu duitna, Ja. Justru eta eueuh, Mak. Terus ari maneh ka dieu balik make naon, Ja? Di Jakarta ka dieu teh ka lemur teh. Ya eta bingung, Mak. Rek mobil mabok, rek kereta mabok. Maneh mah. Jadi kumaha teh naik naon ye? Rek nangkewe karena kakak terbang. Angger maneh mah tara balik lamun ditanya ku pola teh maneh mah. Sakureuy we, tara bener maneh mah Hahaha. Sana atuh dikit, Mak. Aja rek beus heula. Maneh mah. Ya geus atuh ari kitu mah. Sok maneh hati-hati di jalan di itu. Di DJ we nya aja maneh. Naon titi je teh? Astagfirullahaladzim, Ja ari maneh. Nah ai maneh tara gaul pisan, Ja. Teu nyaho titi DJ ari maneh. Yeuh, dengekeun titi DJ teh. Maneh hati-hati di jalan. Naon, Mak? Di dieu mah. Ce titi mah tukang gorengan. Hari maneh bet ka tukang gorengan segala aja. Maneh masuk angger tara balik Terus ieu telepon tutup wae gitu, Mak. Lagu ku maneh. Atuh aja tutup ari maneh. Geus heula emosi ngobrol jeung maneh mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Oh, kabalikan si aja. Naon hirup teh menyasa ngangur-ngangur teuing kieu. Corona geus eueuh. Tapi usaha anggar wae hese wae. Mendingan keneh si ka maneh. Wah euy. Maneh mah nganggur oge payu ka duit. Kuring mah nganggur teh jadi duit saumur-umur oge. Yang mikirkeun si aja ka kota euy. Hayang usaha nyanyi eleh ku si aja mah geus bisa usaha. Engke marek milu kasih aja milu usaha ka kota sugan we atuh aya milikna jeung rezekina da geuning di lemur mah kieu ngalah duit teh hese nya ge corona geus eueuh. Aduh ieu aya hirup sarangan teh wajib lah. Masak sendiri, nyuci baju sendiri. Kemana tuh nya ulin gitu aja jalan-jalan gitu. Neng jalan-jalan pakai motor gitu jalan-jalan udah tuh boga si mah gitu ini kan lempang we sugan panjang jodoh. Alhamdulillah ya Allah geus sepi deui ka lemur urang ya Allah. Sono ka si Mbak jeung babaturan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ja. Maneh geus ngopi jeung ngangkat. Entos, Mak. Aduh, Ja, syukur alhamdulillah. Ja maneh geus balik nepi ka dieu, salamet ka lemur, Ja. Tapi kira aja maneh
asa anggar wae maneh mah ja balik di itu ka dieu teh ja. Awak maneh masih badan. Hidung lila ketrak maneh teh di ditu geuningan. Tapi ja anggar keneh awak maneh ieu bau menyan kunaon ya? Ari maneh di ditu maneh karaja mah. Osok atuh mah. Osok ngahurut tara. Osok malahan lain ku batu deui. Kunaon aja ai maneh? Gugur hindak kuat mah. Ai maneh bisa kitu ka itu teh bercanda atuh ja. Ja, ari maneh cek mah oge make jeung babawaan sagala kan cek mah gentong sok bawa naon lah kan bae maneh selamat ka dieu ge. Maka maneh make jeung babawaan sagala. Ari dieu naon gitu ja? Duh, poho mah. Poho kunaon ja? Ieu teh mabok aja di dalam mobil. Aduh, sia teh. Maneh meuni. Kai maneh jorok-jorok teuing aja. Udah dibawa ka dieu sia teh. Lain piceun ka itu atuh. Poho mah. Geus kieu mah eta mah. Maneh ayeuna ieu piceun ka itu nya. Heeh, keluar terus gerang mandi, maneh gerah dahar. Heeh. Sak atuh piceun masuk diajar jorok maneh mah. Yang panggilna sono jeung babaturan. Maneh mah da sok aya wae ah. Ya mah. Nyanggeus atuh sok. Tong pake lila tapi na. Ya, ke mana? Apin ke sono, hai main kaleci. Ah, terapa uling yang mana mah Pin? Nah, aja jadi sombong gitu. Pin, ulah disaruakeun aja baheula jeung ayeuna. Yang nyahoma aja teh jadi polisi. Polisi naon? Polisi Krisna di Baladusing. Jelos ya. Polisi bener, Pin. Ari teh saya ka. Astagfirullahaladzim. Iki tuh ay jelema ke sukses mah. Apokeun baturan main kaleci. Ayo balik. Ari sih ini. Dua kulit. Kenapa sih teman sapin jadi disakai? Yang salah di kitu Waji, awo batu ngadu kaleci waji. Jeung waji lah ngadu kaleci na. ya sia maneh mah ngadu kaleci ngajak ka Wahaji. Ye, ngadu kaleci masa jeung saumuran maneh deui ka Wahaji. Emang ka mana baturan maneh nu saumuran? Bobogohan. Bobogohan. Berarti maneh jauh mau atuh mun kitu mah teu payu. Sarua jeung Wahaji. Jomblo. Oi. Tuh. Ampun baru datang. Sunyu. Assalamualaikum Waji. Waalaikumsalam. Aduh, ja, mana geus di mana wae masa tara nempo euy. Geus di kota maneh bejana mah euy. Iya Waji. Geus naon di kota maneh? Jadi polisi lalu lintas Waji. Weh. Nu bareng sia teh. Bener Waji. Tapi ja pantes euy jadi polisi ge maneh mah jadi polisi lalu lintas maneh pantes tuh. Beuteung maneh broto euy. Alus. Bisa wae Waji nu. Udah euy. Kayak ja. Kebeneran euy. Mumpung maneh gawe di polisi lalu lintas. Bisa teu euy. Mah Haji pangnemakeun nyeun SIM. Bisa atuh Waji ka saya we. Nu balik saya sabaraha saja. Baiklah 500.000. Mau bener saya teh. Bener. Kebeneran pun aya. Ya. Di lampuan di panjangkeunana. Isukan we. Ya Waji. Oh, tok ya kayak gitu mah. Sip. Atau sia adi heula ajanya Pak. Oh, sok jik kitu jik. Omah sapanjangkeunnya. Siap Waji. Sip. Nah, mandi dahar euy. Di mana aja maneh euy? Nu kasep kitu. Di kota tuh Gus urang mah. Paingan gagah euy. Setelanana euy. Jadi naon maneh di kota? Ini polisi lalu lintas Gus. Oh, gagah euy. Hayang euy, urang euy siga maneh euy jadi polisi. Hayang. Hayang atuh sarua urang. Atuh iya. Naon? Diajar heula baris lah. Oh, pendidikan. Pendidikan atuh. nasional. Oh, iya benar. Siap. Anu omat urang bakal jadi polisi.
Insya Allah. Oh, asal gak ada duitnya. Oh, siap. duit bang nama. Siap, gerak. Kanan, gerak. Siap. Lepas, gerak. Kanan, gerak. Lepas ke Agus, tapi seti. Tentang kiri, gerak. Aduh, jauh. Hei, Agus, hampura. Sengaja kapan dia lencan kirinya atuh kiri mah. Yang tepak wae. Tidak pas yang gendak baturan atau mana itu. Bukan ya atuh urang juga mah jadi polisi. Saya tatukan urang lah. Atuh aing mah dah tentang mah. Sok ka dia. Mau mah urang jadi polisi. Oh. Terus ya, urang kali ulah. Mana atuh? Kan itu lah, panggil panggil. Kan urang atuh hayang jadi polisi tidak mau nih. Ini kayak isupan panggil deui. Siap. Tidak kuat. Urang. Aduh, kemana eta si ajanya? Si Bagja kemananya dah? Si Agus kenal sama si Agus di dia. Waji, iya we biasa ieu jelema nganggur mah keur kieu teu da eueuh gawe. Mama, gawe buah duit sapan. Awewe usapan mah euy. Lain cahayanya waji abi teh usapan ka awewe. Anu teh sabab awewena eueuh da meureun nyahoeun abi na nganggur. Jadi aremungeun. Mana mah gawe atuh ah. Waji. Apa itu? Mana tuh? Tadi abi panggil jeung si Bagja. Oh, Si Bagja jadi polisi. jadi polisi. Heeh. Apa halus atuh? Jadi polisi bisa balik halus. Mana naon atuh jadi ieu na sirikna. Lain. Pan abi teh lain siriknya gitu abi teh. Ngan aneh we. Naon anehna? Si Bagja pendidikanana di mana? Heeh. Bari awakna ge aduh. Orang patut gitu. Kan orang patut jadi polisi. Tapi eta kaya juga Arjuna ireng. Jadi polisi. Bakal duit. Tapi heuh geus dipikir-pikir. Bener nah hideung. Cek abi oge. Murah ieu teh aing. Tapi geus galutung. Tapi cek abi mah baju lain cek galutung. Siga, untuk Agus. Ke badut Bandung. Oh, anu pakai di sini jalan. Ini di jalan dari Sartika. Ayo tuh bener mikir kepikiran. Aduh. Asa teu percaya kuring mah baju. Awak. Tapi Gus, aduh, Gus, di zaman ayeuna kejahatan merajalela internet aja na telepon HP Laras baju. tapi datang nah wajib mah kalau itu mah tipu Gus. Geus pintar wajib mah tuh. Atuh Haji mah geus pinter. Tapi dah bener di denge-denge teh zaman ayeuna mah. Ngalieur jelema teh. Sagala jadi penipuan. Iya wajib ya. Iya, Agus Ayeuna salieur ayeuna mah zaman ayeuna mah wajib. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam, Pak. Pada tu Maros. Mangga. Serang namina Andre teh teh dia. Andre, Mun. saya teh aya Andre mah di dieu mah. Saya. Cik ningal. Gaduh potretna teh. Tah. Iya. Hidung, gendut, kabuntaran hitut ya. Apal teh. Pak, Saha? iya masih aja Pak si Bagja. Ini mah. Oh, dari itu mas nama Andre ngomong nama sana. Jadi kieu beja nama si ieu teh Kota. Nya. beja nama si ieu teh jadi polisi. Jadi polisi polisi. lalu lintas. Teh. Jadi itu teh. Polisi sih nyari opsi teh. Polisi lalu lintas. Sana ka abi mah. Malah mah abi ge ikut pendidikan. Oh, mana miluan deh dia? Ngeluan tapi yang itu diajar. Nanti lu dititah mencet. Oh, itu berat. Polisi. Jadi kita bagan nama sebenarnya. Bagja asalna mah. Langsung di dia mah ya teh. Langsung tuh di tengah Cina. Bang ini teh namanya ibu daknya. Terhidung ya. Kerhidung orang patut teh. Emang ada nampak gitu? Gitu itu Saya naon abi. Oh,
Cuman tong iya lah, Iya. tong geger begitu. Iya. Karena naon, karena naon ieu Bang. Itu suka teh naon. Nanti aya naon atuh niruas. Nah emang sama di dia mah bagja, di dia mah namina teh terang ai ka kota jadi Andre mah. Ya ada Andre di rumah saya Ustaz. Jadi dia mah bagja bejrotnya. Bajrot. Kian santang. Nah, kasih sautik. Tuh, Pak, itu. Alah ya, polisi. Tempat ah. Itu tuh saja tuh. Saja tuh. Aduh. Benang. Ampun Pak, ampun Pak. Itu siapa guru? Gurunya di ceweknya. Ayo, cewek si aja kunaon euy. Pak. Kek. Pak. Nah eta si aja betul tewak. Ya, bisingan gawa mah saja teh DPO kasus penipuan ratusan juta na korban lagi loba. Lain polisi bagja teh. Polisi di mana hore jeung tukang tipu duh kieu mah. Dah, dulu. Astagfirullahaladzim, Waji. Aduh. Naon Waji? Ketipu duit 500.000 ku si aja. Aduh. Nah, ini nyarita ngomong cek Waji tadi Waji pinter cenah moal katipu Waji mah. Ai teu nyaho. Aduh. Karunya katipu ku badut Bandung. Naon deui? Eta anak abir dibawa ke mana ya? Ieu pada dibawa ke kantor polisi nya budak ieu teh terlibat kasus penipuan uang ratusan juta cek ieu teh. Asa biraku penipu. Kehela. Asa teu percaya urang Ini udah ada buktinya, bisa bawa ke kantor polisi ya. kehela. Ja, aja. Mana bener nipu? Mak, aduh. Aja. Bener kan? Aduh, astagfirullahaladzim. Pantesan. Aja mana? Loba duit salia iya aja. Aduh. Kela. Udah Bu ya. Kela. Ini siapanya ini? Saya jadi emosi ini ya. Oh, ya besok aja sebentar aja. Aja, kela aja. Berarti salila ieu sia surat tanah teh digadekeun ku mana sia nya aja? Aja. Ya. Ayeuna ka mana kan sih? Surat tanahna aja. Aja kadekeun sih. Kadekeun. Surat tanah aja. Sia ieu mana ke? Aduh, Paling pisan. Boro kocot stasiun TV Bobodoran urang Sunda. Boro kocot stasiun TV barudakna urang Sunda. Pagawean sapopoe eueuh deui iwal usil. Boro kocot stasiun TV